Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasalapan hade tata hade basa ngandung harti titik-titik. A. Hade goreng bebeja heula. B. Alus rengkah paripolahna jeung budi basana. C. Barita gancang narekebna bari sok ditambahan. D. Jalma anu rea pangalamana. Kasapuluh pikeun nuluykeun paribasa legok tapak titik-titik nyaeta titik-titik. A. Rea luang. B. Jero kadek. C. Rea pangabisa. D. Genteng kadek. Jawab kalawan singket. Anu kahiji, naon hartina istilah impor jeung ekspor. Anu kadua, kecap bilangan sakodi sok disebut oge. Anu katilu, kecap bilangan salikur hartina. Anu kaopat, naon hartina paribasa elmu tungtut dunia siar. Anu kalima, jieun contoh kalimah bilangan tina kecap sapapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse hapunten bide aya kalepatan.
Sekian, hatur nuhun. Sing getol nginum jajamu, sangkan muatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, pikeun dunia sareng akhirat. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.